Aduh, kayak ngagadean parete nes bekak kieu euy. Aduh. Gadean kaning ditulis barekah kieu iraha. Gadeng-deng panen nih mah ya. Ah. Kalian 2 mingguan deui panen euy. Gadean geus. Boga pare aing ngana lah. Parete barekah salah bener si kakek mah bener ngagadekeun teh alus bener. Itu saha kurkurat kore dina galengnya euy. Ayo Pak, galengan kaki genaheun ieu. Pak, kunaon? Keur ngored. Ngored misalkan ieu mah uing. Make nu uing sagala kan urang ngagade teh si kakek 1 juta ya teh. Kapan si kakek ge ngagadekeun ka uing 1 juta? Naon ya teh? Geus digadekeun ka uing bah, ieu teh ku si kakek ka uing. Ulah aku dan kitu mah hagus ya teh urang ngagade 1 juta teh si kakek. Kemarin bulan Desember tanggal 5, bah. Iya, digadekeun ka uing si kakek butuh duit 1 juta. Ka urang teh pa dieu teh 1 juta. Iraha gadena iraha. Geus aya meureun sabulan mah urang mah. Urang mung Ieu mah geus KBG geus digadekeun ku si kakek kabeh ka urang. Wayahna we abah mah. Make wayahna sagala heula kene urang teh agut daripada maneh mah. Maneh mah nu paneuri. Uing bulan Desember tanggal 5 kamari, bah. Si kakek apa-apaan ka uing minta duit 1 juta kayak ngagadekeun sawah tanggal 5. Heeh, kamari. Komo urang mah tanggal 20 teh salah mah dina eta teh. Berarti halakan yang urang sia. Bulan naon abah sok? Bulan naon? Mana bulan naon? Desember uing ieu. Urang pode dina eta mah halakan yang urang. Astagfirullah make bohong sia teh. Aing bener sateti si kakek 1 juta ya teh. Teh nyaho bulan-bulan mah berarti abah mah wadul eta mah ka uing ngaluluconkeun. Pokona nyaho tanggal 20 we urang mah. Geus keukeuh bah ieu mah pare mah nu uing. Mana tanggal sabaraha? Kamari tanggal 5 bulan Desember. Heuh? Potong bulan eta mah bulan naon? Bulan tanggal 20. Heeh, tanggal 20 teh bulan naon? Palunya aya bulan-bulanna. Oh ada bulan eta keneh meureun? Henteu. Tanggal 20 Desember, November. So, bulan naon abah? Ari kitu mah bener. Mana bener ngagade ya teh? Ngagade si kakek. Aku ada henteu. Si kakek butuh duit ka uing 1 juta. Udah kok urang teh butuh duit eta 1 juta. Ditanyakeun biteu teh percaya ku abah ka si kakek. Bener teh kitu digadekeun ka si Agus. Si ku abah mah bisa dicokot duitna bae uingna da sawah uingna geus puguk. Kitu, uingna butuh pare bah. Ada urang butuh pare. Ka ieu teh saurangna digade ku urang teh ieu teh karek berkah encan berkahnya encan ieu teh keur panah keur kete keur kene encan bijil kieu kan si kakek maneh mah beureun encan bijil can si kakek ngomong lagi kieu geus bekah gua cenah pare nu urang mah tere alaeun lah 3 mingguan berarti ajar kene maneh mah kan uing kamari bulan Desember siapa Agus ajar kene kudu sia ayeuna ka si kakek. Abah nu ka si kakek mah. Sia nu kakek. Benar ku abah gede. Benar. Enggak si bejakeun ku urang. Awas lamun ngabohong awas ku urang abah. Jung arek ku urang ditanyakeun sok pa ayeuna kene oge. Tanyakeun. Arek. Ngaku-ngaku wah. Ngaku-ngaku teh Agus, baru banget teh. Ya teh si gade 1 juta ku urang. Tanggal 20, manehna tanggal 5. Berarti kene urang teh Agus. Ngapa lihat teh? Gitu-gitu teh, iya teh. Batin siapa ngapa bohong sia? Ngagade we. Hayang duit beureun sia mah, Heula tanggal 5, heula tanggal 20, bah. Awas ayeuna ge dibejakeun ka si kakek ku nya ditanyakeun lamun bener abah ngagade ieu sawah sok ayeuna ge balik ku nya ditanyakeun. Ayeuna Agus tanggal 20 nu kamarina nya. Ari mana tanggal 5 nu ayeuna beureun. Heula kana urang sia teh. Cung bejakeun ka si kakek bejakeun sia.